Mohon lah ya Pak RT pada kukurilingannya Kak balik dinya. Pada iya kan. Aduh. Mangga tuh nuhun cekap nuhun. Centek ka Pak RT abdi bade ngadamel konten di Ganda Soli. Atuh ayeuna mah teu ka ditu. Lihan mana itu teh? Sami eta ge Ganda Solingan nya ka ieu kan. Oh, sa RT kene. Di mana sakolana Dek? Di MI SD. Oh, di MI kelas sabaraha teh Dek? Oh, kelas 3. Oh, SDD ya kelas 4. Tidak. Wes. Ya teh bade ngadamel konten wa. Bade nyuwunkeun izin lah di dia ya di lokasi di dia di atuh Gerasa Kabupaten Ciamis, desa ya 258. Ari anggaranana manawi meureun leutik kitu tah matak salit ewang. Nah, oke baraya semua di mana saja Anda berada ya. Selamat wayah kieu saja. Sebagaimana biasa saya bilangnya wayah kieu walaupun suasana saat ini pagi ya. Pagi menjelang siang, semoga berbahagia saja. Ini lokasi dari Ganda Soli. Memang jalannya masih seperti ini ya baraya semua. Ini masih bebatuan. Nah, ini lokasi Ganda Soli. Sebagaimana sahabat kita yang pernah komen ya bahwa ingin tahu lokasi Ganda Soli ya, ini ya lokasi Ganda Solinya di sebelah sini baria semua. Ini Ganda Soli. Nah, ini adalah kehidupan di lokasi Ganda Soli ya. Mungkin saat ini sedang pada beraktivitas di suasana pagi ya. Karena kebiasaan kehidupan warga masyarakat di daerah ini ya sebagian besar bertani lah. Nah, ini Ganda Soli baria semua. Jalannya nanjak ya. Nanjak tenae gitu. Nah, ini perkebunan kopinya yang mana di sebelah sini adalah area dari penghasil kopi terbaik lah. Nah, ini rumah kecil. Dan saat ini kami mengunjungi Pak RT dulu yang ada di Ganda Soli. Pak RT-nya. Oh, yang mana lokasi ini saat ini sudah mulai kembali rintik-rintik hujan kan. Ngayur deui ngaruhnya. Yeuh, Wak, kunjuk kumaha tuh? Da mah. Nyandak biasa pi lah konten oh, iya. Iya bade iya on ada mang Pak rusak alhamdulillah alhamdulillah tuh mohon iya kapan aya nama udah begini ya gitu teh usum hujan enak terus ngeproi dewe ya hujan asa geus panas pelandak deui ya teh bade ngadamel konten wa bade nyuwunkeun izin lah di dia ya di lokasi di dia di lingkungan aya di dia teh sabaraha rumah di dia teh aya rumahnya nama 20 bumi di dia aya langkung oh sarang anu di ditu oh sarang anu di ditu anu di dina mah meureun anu di dina mangan sabaraha 12 bumi sadayana sok ngurus kana embeh henteu tadi dia aya nu henteu nya model pedahnya duka pedah tegaduheun ieu na nya kanggo anu ngaritna nya anu kadang anu kesepuh gitu nu ieu mah kelompok tapi meni agung pisan wae lombana ieu da kenging duanya ya jalur sadayana ya alhamdulillah tos sabaraha minggu nu ieu sasi tos panginten sekitar 2 sasi setengah tos gaduh sabaraha ayeuna dombana wa lombana naten di dieu mah panginten sabaraha 14 nu dihandap bae sawarehnya ari ieu teh da bikangnya tapi tandukna ieu mani panjang kieu
Nuju bunting dah. Oh, alhamdulillah. Di sanes abdi teh gaduh embe kapungkur teh ceuk teh cenanya. Eker iya, eker ningkar uhun. Pas ku abdi teh dicana ka lembur. Ai di lembur teh cen teh ieu teh teu daek we. Ayeuna teh abdi teh tos 5 bulan gitu. Cen teh ieu teh teu daek we orokan ari beuteung nama ari model pindah lokasi sok aya nu disebat ngoraan deui kumaha. Sok aya ngarugrag gitu. Oh. Jadi sok nambah ieu nambah sasi. Nambah sasi, tapi ari ieu mah kamari teh ku abdi teh ka ieu teh kanu terangeun cen teh cing pang ngilik-ngilikankeun. Dina iya nama gitu misalkan anak kaciri rambutna ageng gitu ta nyusuanana tas kaciri rada bareuh-bareuh gitu ta jantan gitu. Oh, itu teh mah biasa nama sok kemungkinan jantan lah gitunya uhun tepat. Tepat gitu 150 kira-kira salit lah. Iya. Dan hari domba mah pastina gitu rata-rata 150 dinten. Iya, kirang langkung. 5. Dulu cenah oh ieu tos genep sasih cenah berarti eta teh jantan. Oh gitu. Mohon lah ya Pak RT bade kukurilingannya ka paling dinya. Bade ieu aduh. Mangga atuh nuhun cekap nuhun. Nah, ini lokasi Ganda Soli ya Baraya ya, yang ngana kehidupan di area ini adalah bertani ya, bertani. Nah, ini di area Ganda Soli. Aduh. Maksudnya gua mau seueur manukna di palih dieu. Nuju kumaha tuh? Ayo balik ieu. Nuju tun bumi lah gitu. Nah, ini lokasi Ganda Soli Baraya semuanya. Ari Kang Jajan aya gitu. Oh. Nah. Assalamualaikum. Badotna meureun palih ditu tuh. Ieu teh sisi kahirupan anu aya di lembur di padesaan gitu. Maksud teh nya di samping dipromosikeun teh wireh lokasi di palih dieu di Ganda Soli. Ngagaduhan potensi wisata ieu teh. Tah maksud teh dipromosikeun ke luar daerah. Suatu saat mah aya nu berkunjung ke palih dieu ka desa ka Ganda Soli lah gitu. Kan jadi aset. Kena jantan aset kanggo warga, kanggo desa gitu. Anu berkunjung teh. Oh, nya tapi wasok kenging bantosan. Alhamdulillah lah. Muhun atuh. Iraha teh mohon ya maksud teh tina model ieu wa tina anu sasihan tina naonnya bansos bantuan sos cuang arajengkeun gitu nya ari ikhtiar mapan kedahnya wanya on ini mah tos teh aya aki. Oh akina tos teh aya mohon Ieu geus teh gaduh naon-naon ieu mah nih. Mohon Atuh cengpang ieu. Mohon insyaallah lah cuang usahakeun atuh mudah-mudahan bae atuh urihan mana itu teh sami eta ge Ganda Solingan nya ka ieu Sa RT ya. Oh sa RT kene dugi ka ditu teh nya ka palihan Ganda Soli teh ka palih kulon di ditu mah sabaraha bumi di palih ditu mah di palih ditu na aya sabaraha bumi mohon hayu atuh bade ka palih ditu heula ya si Dede mawa atau sekap atuh nuhun Dede wes nah ini lokasi Ganda Soli ya Baraya semua Neng nuju kumaha popoyan ya ayo Neng lokasi Ganda Soli yang mana lokasi di sini adalah satu RT ya berada di gunung apa ini kayak lupa Lambur katanya. Nah ini lokasinya Baraya semuanya. Wah si Dede kumaha Dede wih mantap weh di pos libur tuh jadinya teu sekolah menuju liburan sip lah di video. Iya sing Dede nala. Di mana sekolahnya Dede? Di MI SD. Oh di MI kelas sabaraha Dede na? Oh kelas 3.
Oh SD ya kelas 4. Oh alhamdulillah atuh ya. Mantap deh lah. Nah di sini adalah pemukiman warga ya Baria semuanya. Yang mana pemukiman di daerah ini memang masih sangat sederhana ya. Sederhana. Nah, tapi ini listriknya canggih. Jalannya ngerebek, jalannya ngerebek, suaranya sangat ngerebek sekali ini teh. Nah ini licin Baria semua, kita harus hati-hati jalannya ya. Sangat indah sekali panorama alam di area ini, sejuk ya, suasana pagi. Sebagian besar masyarakat memang tidak ada di rumah, lagi pada beraktivitas saat ini teh. Kenapa cenah tuh kamu teh? Tidak ini beraktivitas ya, kita bikin yang ini dulu ya, konten dulu. Nanti tuh di depan sana itu ada pemukiman warga ya, pemukiman warga. Sebetulnya ada pemukiman, cuman kalau di kamera kayak kurang kelihatan ya. Airnya sangat jernih sekali Baria semua tuh. Ini masih tradisional ya Baria semua. Ini adalah bahannya dari bambu. Tahu cenah ya, udahlah kita sama-sama tahu. Bambu itu sangat bermanfaat sekali untuk segala hal ya. Kita masuk ke dalam ini. Nah, ini. Airnya luar biasa Baria semua. Sangat jernih ya. Kolamnya juga sangat herang lagi. Sangat jernih sekali. Banyak ikan ya. Ada ikan lauk jair, ikan mujair. Kita ke atas sana ya Baria semua. Jualan nama sih teh nuju promosi. Sawirehing lembur Ganasoli teh ngagaduhan potensi wisata. Anu aya ditonggoh di ditu. Ya sarasna mah ari ngagaduhan potensi wisata mah insyaallah kehidupan masyarakat teh tiasa meningkatnya. Maksudnya ari seueur nu berkunjung kayak kan urang tiasa ical-icalan naon gitu. Nah hatuangeun naon ari seueur nu berkunjung mah. Mugia we lah ke depan mah dan nuju diperjuangkeun ku Pakuwu oge gitu tah. Da margi kan kieu nya teh ari anggaran di desa mah meureun tos kaplot eta teh sedengkeun anu merjogikeunana kan sanes namun di Sukaraja wungkul, lamun Pasir Jaya sanes Pasir janten sagenep dusun merjogikeun janten dibagi-bagi saalit ewang ari kebutuhanana seueur. Mudah-mudahan lah urang menuju diusahakeun sarosna mah da hoyong aya naon kesejahteraan masyarakat ya, terutama transportnya kanggo akses urang ka mana-mana. Hoyong saenggalna dilereskeun. Tapi da uhun kumaha meureun ti luhurna seueur teuing anu merjogikeunana jigana teh atuh gerasa Kabupaten Ciamis desa ya 258 ari anggaranana manawi meureun leutik kitu tah matak salit ewang. Lokasinya, datarannya ataupun lahannya ini berbukit-bukit Baria semua ya. Jadi rumahna teh umpak-umpakan. Aduh, apa ya? Disebut teh umpak-umpakan deh. Ya begitulah. Jadi bertangga-tangga gitu ya, sangat indah sekali. Tapi dirawan untuk, tapi kalau daerah ini enggak ya, enggak rawan longsor karena tidak terlalu menebing perumahannya. Nah ini lokasinya Baria semua di Ganda Soli. Ini Ganda Soli Baria. Alhamdulillah ya, lokasi Ganda Soli sangat sejuk sekali di area ini. Banyak odot ya di sini. Nah ini lokasi masih sama, ini paling puncak ya Baria semua, cuman ada lagi yang di puncak sana. Puncak apa ini teh? Puncak Ganda Soli.
Wih, mantap Baraya. Sangat indah sekali ya, nikmat kehidupan di pedesaan, suasana yang sangat sejuk sekali di area ini. Wih, luar biasa. Nah ini di area ini beraya. Cuk, menaon? Ye, aduh ya punten nuju ngadamel konten teh. Ah si Dede nuju moe iya dek. Nuju moe kapolnya. Wah hebat Jeh, keur kumaha tuh urang. Mang Dalueng. Oh, enak Yo kapolna mah kenging seueur anu saha nu urang sanes? Anu urang kapolna sanes? Oh, nu di dinya. Punten lah nuju ngadamel kontennya ya. Ih, ari urang lain sok ka pasar urang teh. Ka pasar? Heeh. Mun? Atuh aya nama teu ka ditu. Henteu. Itu ka pasar atuh yosting di video ku abdi nomboreun kumaha enggal di dieu yo. Muang nomboreun kumaha. Da muang ngegel. Duh, enak sekali kapolnya. Mangga hatur nuhun cekap. Nih, ini lokasi di Gandasoli Baraya ya. Tapi gaduh putra ti. Gaduh hiji ti ditu. Mangga hatur nuhun atuh ieu hideung kieu teh. Oh, palingan senten ningali narada hideung kapolna. Ayo poe nagepan kieu gini asa-asa tadi ge. Tapi da aya nama rada sakinten gini. Rada aya panas. Ieu bata teh Pak. Mangga atuh nuhun atos. Naradianya. Nu tembungkeun. Baheula mah na radio ka dieu meureun nepi ka Gandasoli. Tah purah ngacaprak ayeuna teh urang teh nyieun konten ieu teh bade diakses ka hiji media sosial, kaduana ka dinas. Tah mudah-mudahan atuh cenah geuning atuh cenah masyarakatna di video. Ai tujuan di dieu mah salesna mah oh berarti di lembur ieu teh Gandasoli teh lain leuweung, aya pemukiman warga, janten tiasa lamun aya nu bade kacai kumaha teh tiasa ngakses ka warga gitu. Balatur mah umum jaranten we eta teh pariwisata na ari di dieu setepan kalinan raoseun di ditu nih teu aya nu. Nya maksud teh meureun ka dinya tujuanna mah. Teu aya. Aya urang mana nih nanti mah. Paling mana? Ya punten abdi nuju lah biasa nuju ngadamel konten ieu teh tujuanna mah sih ke depanna mah hoyong nuju ngagali potensi anu aya di Kampung Gandasoli. Wireh ngagaduhan potensi wisata di dieu gitu tah. Bili disangki teu aya wargaan mata ku abdi dibikin video. Wireh aya nu berkunjung ka dieu cenah aya ieu teh gunung atau nepi naon kan di dieu seueur gitu pemukiman warga. Ayeuna nuju kumaha nuju ngalako kopi gitu. Oh, jukut para abdi. Tarang saha? Iya abdi puguh nyalira motor ka di Pak RT di ditu di simpen. Ayo ka ieu abdi nuju kuriling kieu we. Duwi kadinya. Mohon atur nuhun Kak. Nuhun. Ini lokasi ini ya Gandasoli yang mana Gandasoli sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa area ini di atas sana itu ada potensi wisata yang sangat bagus sekali. Potensi wisata alam ya, potensi wisata alam. Nah, ini lokasinya Gandasoli Baraya semua tuh. Cuman masih ya ini suasana sejuk ya, banyak sekali kambing, embe, badot. Baraya itu kambingnya. Kambing ini mah bener Celina nu panjang. Luar biasa. Nah, ini pemukiman warga yang ada di sebelah atas sana ya. Nah, kalau sebelah sini sudah sangat berdekatan sekali dengan apa ini teh? Dengan Gunung Lambur. Ini berada di posisi lereng Gunung Lambur Baraya. Lereng Gunung Lambur ya.
Si Dede keur kumaha Dede? Nah, si Dede ya kalah keur main game. Oh, nuju libur, Dek. Kelas sabaraha sekolah di mana? Oh, di SMP. Oh, iyalah mantap. Kelas sabaraha? Kelas 9. Wis, bagus, sip lah. Nah, ini lokasi Ganda Soli Baraya semuanya. Yang mana alhamdulillah sekali di area ini semuanya lagi pada beraktivitas ya. Beraktivitas. Nah, ini jalan ataupun akses untuk menuju ke area. Wih, aya naon itu teh. Nah, ini sebagaimana tadi telah di ini rumah yang paling dekat sisi jalan ya. Nah, itu rumahnya. Kalau yang tadi sebelah sana itu yang berada di posisi paling dalam ya Baraya semua. Tuh, sembari mundur ya Baraya. Sangat indah sekali lokasi di area ini ya. Ya oke Baraya semuanya. Selamat berbahagia saja buat Baraya yang berada di mana saja Anda berada. Yang alhamdulillah lah pada kesempatan kali ini saya bisa mengunjungi ke area Ganda Soli, yang mana Ganda Soli di sini potensi sekali untuk dijadikan objek wisata ya, untuk di atasnya. Nah, ini pemukimannya di sini.